Kadia orang aya perlu penting sakedeung. Hah? Naon kieu teh? Ai si cungur kunyuk. Kamarita cangpurileung kudu leuh. Ku aing di dagoan sakedeung di magrib sia teh. Lumayan geus anu nawar 100.000. Diintip pas. Dagoan poek aing. Padayok. Aing. Padayok. 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 Kadia orang aya perlu penting sakedeung. Hah? Naon kieu teh? Ai si cungur kunyuk. Nah naon kakak kieuanan? Kumaha? Naon wa? Naon wa aya nu bobogohan? Sia kunyuk teh nya manuk lupa. Aing si oding goblok, aing melaan digulung reungit kunyuk. Manuk cek aing teh. Aduh, aing sia kunyuk. Manuk kumaha wa? Congor sia aing keur ngintip manuk cek aing teh kunyuk lah kahibar lah. Babal teh sianya. Tuh dah aing teu ngarti kalau kikieuanan naon kikieuanan. Pan heueuh bebal sia ulah ibur cek aing teh sut. Ku aing dijebret gara sia kunyuk teh. Boro atuh boro. Sia ku aing diboro. Gua kayak ada tanggung bahagia resep pisan itu pisannya. Baru gitu nah. Nak kumaha aja teh. Karena naon Bang? Aya geus. Sekalan cikek di deuleu kerana. Sok ading deuleu teh kan aya anuan? Eueuh Bang. Ya anu nilep kayak dulu, berarti dia nama ayaan. Wah Bang, anjing. Ayahnya cek aing oge. Wah deui Bang. Sing bener dulu cek aing teh nah. Tupan wah. Anjing. Nah wah deui ding. Wah Bang. Nah kumaha entot tanya, deuleu we kalana paralona bisi anu pegat. Heeh. Deuleu kalana kan itu. Aingan lesot wae meureun anu bocor eta teh oding. Di mana tuh paralon nu potong aya wae di Bang Doy. Ing, aya nu bocor. Wah. Papai. Enggeus geus dipapai tapi kalebak. Goblok teh aya wae geus geus burit kieu. Naon atuh nu teu warasna deui lah. Papai kalau ada oding sing kapanggih. Heuh, atuh lah. Ongkos segala pisan. Oh iya meureun si Bagong teh. Paingan tekat ciri teu. Mana mah tuh menang-menang wae isan. Bandingna we butut udah ngajeuna kieu pisan. Tadi kan ku aing mah bisi aya eta ka dieu kan. Sok atuh. Itu jiga teh kukulin. Eta mah jiga babi hutan. Rusak-rusuk itu. Bagong kan naon isan? Babi hutan meureun. Cicing nyodorkeun ku aing beunang sia teh benuk tuh. Anjing! Isan makanan naon? Ih kumana ya? Nah, gini. Ngagowak ini. Pakai kemana? Dangan. Jadi kaingkeun. Sok lah. Aing mah. Aing nu disalahkeun teh teh. Aduh. Anjing saha eta? Mana si oding ning Bagong sia mah. Cih, anu nembak. Bantu kayak karunya sia mah. Aduh. Ding. Lah kunaon? Nyawa pepanting meureun nyeureun ka aing. Oh, pepanting. Hah? Sia manang ka. Dia bakal naon teh pepanting. Aing keur ngamekeun paralon lah. Pas sia nih. Tuh, geus sih balik di mana bapak panting kayak. Ya aing tulungan atuh aduh. Si kaseur deui geus. Memang tadi dia mah kerusum. Kabajek kalanya sakedeung. Bisa aya si Hansip. Dikeun wit pajak 50.000 tak? Heeh.
Aing ya tuh bukasan duit euy, ka mananya? Oh, aing nanyakeun duit pajak lah ka Watere, sugan bogaeun euy. Ih, Watere, kebeneran pisan. Kamangjek, ngerti aing ge heueuh. Kamari ka ieu mah nanya duit pajaknya. Heeh. Aing teh geus mihape biar teh ka budak kasih Iksan, tapi aing papanggih mah ya. Oh, Aing ka mah heula. Oh, siap Watere. Geus teu kudu ka ditu atuh. Ka dieu ka Landa. Aduh, nah itu pahan sih Pak kalbang aing teh di jalan. Pancik. Naon san? Urang kadinya ti bapak ya? Pan enggeus. Eta mah ti bapak, urang kadinya. Nah kumaha ieu nya? Pan aing enggeus dibere ti Watere. Lah baelah aing teh salah ieu. Bisa lu mangjek kan dia di mana kek? Pak. Cih, nah kemana ada di mana kayaknya? Ai duit mana nu 50 tadi? Napa geus kapahansipkeun? Nah kapahansip kumaha pan ku aing tadi geus dibayar di jalan pajak mah tadi papanggih. Cenah bayar geus kapahansip lo kumaha? Nah menta deui ka dieu pahansipna. Anteu urang disusul kalbang. Masih hansip goblok pan ku aing geus dibayar di jalan 50.000 ican. Jih pan urang mah teh nyaho naon, pan cenah cek bapak tadi bikin ka pahansip. Masih hansip goblok si kunyupan ku aing tadi geus dibayar 50.000. Cih, teuy. Susul cik susul. Jauh sekali mana? Nah kumaha si hansip teh gejol sugan. Pan geus dibayar ku aing. Hansip. Nah kumaha mementa pajak di hansip pan ku aing tadi dibayar 50.000 geus. Nah pancen cek si ikan dibeukeun ka mana 50.000 di si ikan. Wayahna ka dia kan euy. Heeh. Maneh tuh dah ari mikeun duit kudu fokus ya teh pancek si ansipna ge cenah. Enggeus ku bapak maneh cenah. Maneh kana kepaen leos wae. Tuluy urang kudu kumaha tuh paeuna? Heuh cokot jika mah ansip. Galak ieu mah. Yeh, sia mah sakitu wae ngutruk. Bapak tuh dah cenah ka urang tadi titah mayar, aya di jalan dibayar deui. Bawa edan. Kopi lawan. Kopi hidung lah. Kilo kape hiji jak. Watere. Gawat ulah lila gawat. Oke, siap. Ngeunah pokona mah ngopi hidung man kieu mah heueuh. Indo kape we urang mah jak. Pak, urang dicangan ti tadi. Naik naon jangan bapak. Minta duit ya yang ulin. Nah, geus duit di wepan tadi ti diberek 50.000. Nah, 50.000 pancen apa kembali bensin 30. Atuh ka bina-bina teuing sia mah ulah ulin teuing geura. Buru minta duit deui. Tubuh. Ya mau ke jeung mau bayar kopi unggul. Ya di Isa wadoy mun pada gieu nya. Nuhun karujang Di bapak ieu mah yeuh. Isan mah nya. Bekisan jajan Oh. Ari ka awewe maneh teh geus hayang, ari jajan teh kakolot. Semoga awewe meureun calonna nya. Acan, lu minta duit kieu. Dibejakeun teu moal duit kan. Dibejakeun teu moal duit maneh. Ieu we tuh ieu sanah jeung jajan mata aya tah. Dia bos. Turun Nah, hek, di jajan. maneh mah ampun kana jajan teh sia. Awak gua jam orang. Aing korek pisan. Nyaho aing ge kulin mau baturan. Duh, kebeneran euy si Watere, aing minta kopi ah. Wah, mal balik ya si Hansip mah goblok. Mal balik. Wah, kebeneran pisan Watere ya jeung si Obos. Euna teh ka mana si Hansip? Pane ka dangdut. Nah tulus gitu. Tulus ayeuna duh, hayang ngopi wa. Tapan wae can yuk ngogolean. Watere ieu. Heeh. Bae. Kop teh aneh ieu aing mah jeung sia mah. Lah, Watere ieu. Lah era wa. Kop na era segala sia mah jeung aing mah era biasana ge. Aing sudah mentaan we ka Watere. Mong. Oke tuh, erek. Bener ya? Kop. Wah, jing na sia mah kitu anjing. Anjing nak kieu rasana. Wah. Naonan Watere? Ngarek kopi teh kieu.